kunyana payung aya payung etalah tahun 70 hiji Masya Allah Karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa Masya Allah haju kula ngomong ka Abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya cak kula teh heueuh nya cak kula teh Abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan Abah ge teu kaharti cek teh bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur tah mah bapana Rano Karno tah mah teu ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presiden orang Sunda lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Alhamdulillah orang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina kaeksisan iman istiqomah kajenting di imah loba urusan ngaji kajen ting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasan nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang boga duit sarua buat mah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teu kitu ja duit beuteung kongkorong sebenarnya mah duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kajadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing kaheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang kakalir
ka kidul kawetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah saha batur ngobrol eta istana sakitu poharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dhal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan kurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai selayangan tetap di korelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Siti Hawa mah bopohara masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini? Kaget Nabi Adam. Berjuta bintang di langit. Satu yang bercahaya. Emangan hiji-hiji nyana doang. Ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel. Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo. Sarua pada dek narawe cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asal nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan syukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah. Warata Ustad, masyaallah. Barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI. Pantas. Nasionalis jiwana nyana. Cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaulan agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu wari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling
tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling, ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyimbutan abdi. Ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep. Ulah ngomong jeung Gusti Allah. Geus saya nyiptakeun sia keur sesenangan. Betah dalam betah, hawa betah, sangat betah. Sok. Wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannah tadi surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa, tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba, berarti kan terus ya. Teu kahalangan ku kurang sangu. Wayah ngarayap bae. Sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imaye ulah diopen nu imaye tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung mah tuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang inum aing kudu nimbal heula aya nu teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambat ka niaya si Adam awas ya Adam ku aing sia urut aing eta lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang kalawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam kadir hayang aing sia tenurut pan kamari ge kagus lain gitu urusan nurut jeung teu nurut urusan anak urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus diduluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati
percis kos kiai partai. Allah, amis kada kita amis. Ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam. Aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah, tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae. Mana Hawa? Aya di ditu di istana. Ieu keluar sakedeung ka dieu. Urang sharing. Insyaallah. Cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha? Aya setan. Ente jana mah jelebana mah bager ieu. Kepribadianana mah bagus, adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana. Tapi ai jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman. Sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge. Besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula. Geus urang ulah aya naon lah. Urusan nyana diturunkeun ka dunia, urusan urang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oge sih cek Siti Hawa. Habis kumaha kakak bae sih. Eta dia ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese dek ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing ndek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu ka sorga mah sia mah awas ya diadam sia ku aing teu jauh ka aing wah tu iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis atuh teu naon jak orai teh gitu masuk nya ka orai asup ka sorga ngobrol lah di jero Ari iblis jajar orai, Kangjeng Nabi Adam biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Nu jelas dek di jero sorga atau di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunankeun atuh silakan. Ieu mendek nanya baik aya henteu nu dilarang. Sakitu doang ieu mah pertanyaan teh. Aya urang masalah beusi aya. Naon eta nu dilarang? Sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu bae ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Dam ada. Geus kieu bae heulanan.
poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulana. Ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dibalik ka dunia aing malah. Ke ku aing dipikir-pikir heula tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah. Ih, cek anjing Nabi ada mulai nyen penasaran coba ku ari engke bae ulah non gampang. Urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah. Hebat jasa teu sakaligus eta iblis teu kagoda. Turunnya da ka dunia. Nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede. Ujung nyiwan nyana di handapeun tangkal caringin. Oh, kieu. Inilah pohon Golkar cek. Sial ta iblis. Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka surga maindahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari ka deukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrolan